lah tah dah Jumanta mah teu bener pisan tah meresan sulu teh. Lain tunda belah dinya atuh. Tunda di jajalaneun atuh aing hese liwat atuh aing mah. Nguriling ka mana jelemana sih lah. Udah suluh di jajalaneun teu hidang. La ilaha illallah, ngeunah we molon. Udang. Atuh neh, Itu suluh kunaon kana ditunda di dinya di jajalaneun urang hese ngalengkah. aing mah meuni teu kaur we pan keur ngeunah-ngeunah ieu teh cedeum ngeunaheun tiis. Ngeunah tiis oge itu mah kasaweran deui atuh lamun hujan meureunan suluh itu di jajalaneun beresan tong di dinya atuh kos lain kolot wae. Heueuh lah, Carekan embung eta mah kaur we. Tahun tuh kai dengan anu kudu ku aing wae teu da oge Aing mah digawean pan jadi 2 kali. Aing teu ngagugu. Sulit deui buleud-buleud aing teh lah. Amari suluh harua gunuk na itu bedaan dapur apa yang digeserkeun ka ditu dapur dorongkeun we terus usingkeun gawe pisan aing Kaur we aing teh hayang istirahat. Abong tah. Tak naon geserkeun we ku sorangan. Teh. Geus kieu teh kaganggu istirahat hari yang sangat menyenangkan kudu nama. Ini hayang teh sing sadar aya salaki keur istirahat teh. Ulah diganggu teuing. Beres lah. Nih, geus tah suluh teh beres. Aing molor deui ngeunah keur molor. Pagawean geus beres mah. Sudah si Piah moal ngacaprak wae lah. Sare deui aing teh mah. Duh. Suluh, aing tadi jangan didinya. Geuning ngalangan suluh biasa nama jalan dieu. Aing mah kumaha sih? Teu bisa ngaliwat. Jang Jumanta. Jang Jumanta. Aing mah. Jang. Nama-nama tinggi budak teh ampun. Biasa lagi mama jalan dinya kunaon ayeuna dipindahkeun ka dieu. Aduh aing ya. Aduh, ieu kunaon ngalangan deui. Tadi rasa teh. Aduh. Jang. Aduh, ieu budak bisa sampai sare wae. Jang. Aduh, naon deui wae sih mak ieu teh lah. Naon? Kau pisan. Ampun, Jang, itu pindahkeun suluh. Geus bieu geus dipindahkeun. Naon? Geus dipindahkeun, bieu geus dipindahkeun. Itu jalan emak biasana usah di jalan dinya lain kunaon dipindahkeun deui. Emak teu bisa ngalengkah. Geuning bisa mun ka dieu ka hareup. Kumaha? Ngomong naon? Geus dipindahkeun. Entok sok jalan ka dinya atuh. Da geura pindahkeun geura ka ditu. Jor teuing aing lieur. Ku si Piah ditah ka dinya, mak ka dinya ning melor di kebon aing. Tah ieu Jang pindahkeun suluhna ka dieu biasana masuk jalan dieu tah. Ampun dah. Geuning Nyai. Jang Jumanta ka mana Nyai? Nyaho eta mah ngobrol jeung saha emak ho. Emang ngobrol jeung saha dieu. Jeung Jang Jumanta ieu tidak suluh dipindahkeun ka dieu. Jalan emak biasana ka dieu kunaon ayeuna ngalangan ka dieu. Ye eta teh suluh teh tas meunang mindahkeun ngahalangan jalan uing ali kaluar pindahkeun ka belah dieu. Heueuh Nyai ieu kan jalan emak ieu teh. Nah, kuring keur teu mah jauh atuh meuni ka dieu tah, liwat teh ka dieu ngeunah tina pantot teh lempeng ka dieu, ulah jalan dinya.
jalan dia mah nguriling kanu hawu kena jadi kumaha mun ditu dia mah hese jajalaneun kudu nguriling heula emang perbodan li dia suluh Mama geus geunahan jalan dia kunaon dihalangan atuh Nyai. Amun mah pindah jalan dia mah atuh kudu bebeja heula ka pamarentah badan kudu pindah jalan. emang jalan umum iya kudu bebeja heula ka pamarentah di emak kali jadi tuh lapas kali lempeng naon hesena atuh kudu nguriling heula ka dia aneh mama Ari Nyai kunaon dikerisikan ngomongna Nyai. krisikan dijepat asana mah ye aing ah Geus ari kitu mari dipindahkeun kumaha ka dieu teh ya. ka mana ulah Dieu untuk menang dilakon Nah, jalan dinya Nyai. bukan dia kumaha ya ala rese ah nah bukan dia Kunaon ka dieu dari aku Nyai. wah baca nama ini kan